kemarinan di dunia pohon karena kewajiban di dunia ulah sama di dunia ya watasna nyari darati nyar harta siwaspada maslahat dunia akhirat di dunia ulah sama di dunia ya watasna ya rizki sama hina ya harta saperluna selamat dunia akhirat hirup teh salawasna di dunia ukur lumbana daya-daya jeung upaya mangkane kemarinan di dunia poho karena kewajiban poho karena pangbalikan di dunia ulah sama di dunia ya watasna ya rizki sintarati ya harta siwaspada maslahat dunia akhirat di dunia ulah semoga di dunia ya watasna nyari sing tarati nyar harta sing waspada maslahat dunia akhirat nyari sama hina nyar harta seperluna selamat dunia akhirat. Sampurasun, selamat pagi. Saat ini saya berada di Mandalagiri. Seperti yang kita saksikan saat ini situasi dan kondisi Mandalagiri hari ini. Dan kegiatan Incu Putu Cimanuk hari ini akan melaksanakan pengukuran gentong bumi untuk mengetahui bagaimana kondisi mata air Cibarengkok itu apakah lebih rendah atau lebih tinggi. Jika keadaannya lebih rendah, akan ada status penetapan untuk selanjutnya. Saya beserta Incu Putu dari Cipacing, dari Cibisoro, dari Ciberem, Cisangkan, dari Ciberem, dari Cukanggale dan Incu Ais Pangaping, Kang Rahmat Leuweung tentunya bersama asistennya Mang Dadang jajab di dalam kegiatan ini. Sekian saya melaporkan dari Mandalagiri untuk Pangauban Cimanuk. Mangga orangnya benar cinta tak usah jeung bangsa sok atuh gerak lah loba nyarita lah loba daya orangnya bener kasar
ulah loba nyarita, ulah loba gaya. Mun urang bener-bener dasarkan daya mana, sok atuh gerager ulah unggul-unggul, ulah unggul. Mun urang bener bakti dan jadi lemah cai, sok atuh gerak musik ulah loba mikiran duit ngaheulakeun esi pejit. Mun urang ye bener cinta kanusa jeung bangsa, sok atuh ye geraprak ulah loba nyarita, ulah loba gaya. Mun urang ye bener-bener dasarkan daya mana, sok atuh ye gerager ulah ukur, ulah ukur. Mun urang ye bener bakti kan jadi lemah cai, sok atuh gerak usik ulah loba pikiran duit ngaheulakeun esi pejit. Mun urang bener cinta manusia jeung bangsa, sok atuh gerak ulah loba nyarita, ulah loba gaya. Mun urang bener-bener dasarkan daya mana, sok atuh gerager ulah ukur, unggul-unggul, ulah ukur. Mun urang bener bakti kana jadi lemah cai, sok atuh gerak usik ulah loba pikiran duit ngaheulakeun esi pejit. Pupus mendung kamanggung nada papayung kadewata nada maaf kapohashi nada suci. Lorong tujuh ngabandung kadalapan teradi sorang, bisina terus narutus, bisina narajang alas dapuguh aya kahayang ngajungjung seni geus buhun. Timandi pipasinian timan dicaritan, ditereh ti kahyangan ditandean cupu manik astagina dituruban kumandepun diwadahan kusarap tangan ditonden di jalan gede. Kembali disebut tinggalan zaman, dameren can apaleun kuasa ampurangeun.
saampureun akeun bae disebut nu eueuh gawe da meureun can apaeun saampureun akeun bae tapi tu balukanna menghirup di zaman lara nyaraku ilang pengaruhnya pandita ilang komara akeun bae wong tua ilang wiwaha kenceng daya rusak negara tarimakeun balu karena panggeuing kesah akeun bae main dari tapi tu balukanna menghirup di zaman lara nandangan hirup udara kumarima kanu kawasan akeun bae balik deui mulang deui ngungsi deui laku diri meang meureun budak sugan pasini jeung sajati akeun bae Sampurasun. Wes. Alhamdulillah alitan Cimanuk ayeuna wakilan panginten aya nu ngarencangan Wais Pangaping sareng asistena oge panginten Ciputu Cimanuk aya 5an wakilan ti Cibisoro teras ti Cisangkan oge teras ti Ciberem oge aya ti Cukanggaleuh Cikahuripan. Itu nu kapihatur, hatur nuhun pidoaan ti sadayana mugia naon hal nu dilakukeun ku urang sadayana sing janten kasayan, kamanfaatan, kamaslahatan, kaberkahan kang urang sadayana sing aya dina ridho Gusti bumi langit ketut sadaya makhlukna. Rahayu berkah salamet. Pun.